Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng patepang dangu deui sareng akinya di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda ti Kandaga kidagar spesial. Urang ngeureuyeuh neraskeun deui hanca anu lawas katunda pamirsa kunaon margina duika lawas katunda salian dongengna oge dibajak di radio batur. Oge kan aki teh kamu isi bahan teh pamirsanya kakeueum ku banjir ageng wewengkon aki kalebat bumi aki nya. Harita teh kumargi kitu panginten kaleresan pisan sadaya naskah di lomari ancur pamirsa. Kumargi lomarina oge rubuh ku cai agengnya. Kukituna kumargi reksak teu tiasa kanggo janten aki kedah nyusun ulang atanapi nyerat ulang naskah-naskah anu parantos janten kadang-kadang maparahna rada lami nya. Margi hilap deui lalakon teh ka mana ngaleosna tanapi jucungna nya. Kumargi kitu hapunten anu diteda urang keur deui pamirsa sanaos barijeng saepisode ge aki nyalina margi maparahna anu lami teh ieu ka mana gitu kan alurna. Kumargi kitu hapunten atuh sanaos kitu nya tetep we diusahakeun dikeureuyeun dugi ka tamat pamirsa sadaya lalakon ge. Pamirsa mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan teu kirang sapapaosna boh kitu nya urang keureuyeun deui we dongengna urang amparkeun deui samak kabitanana. Parsamakna saur bajigurna mangga kaparayun sadayana. Warisan Iblis bagian ke-82 Perung Sanajan Raden Mas handap bumi jeung Putri Sinting sempat keneh ngaleupas tenggelanana, tapi tetep bae teu bisa ngabendung kana kakuatan sakti kitab hideung. Duanana ge macleng kaseret dina amparan keusik tepi kalimat tumak jauhna. Tuluy duanana ngajoprak nangkarak bengkang. Bari katempo tina biwirna sewang-sewangan teh ngucurkeun getih seger. Ningali kitu Arya henteu cicingeun, manehna gancang maju, dua leungeunna ngolebat ngarah kana sirahna malaikat liang lahat dina gerakan nu owah nepak reungi. Hiu hiu hu. Raden Mas luhur langit oge henteu cicingeun, manehna ngablesat tiara hanap ngagunakeun jurus leled samak leungeun kenca katuhuna rek ngarawel kana bitisna malaikat liang lahat. Kolewat wut ditarajang tiarah luhur jeung hanap kawas kitu kumara ngagerem amak. Manehna teu sempet ngusap deui kitab hideungna sabab dua leungeunna kudu gancang nakis panarajangna jawara badog malaikat anu ngarah kana sirahna. Bangsat licik, geuningan aranjeun teh ukur jawara-jawara leutik burih nu wani namain koroyokan. Sentak kumara bari langsung ngangkat dua leungeunna. Sedengkeun suku katuhuna ngababad garah Raden Mas luhur langit nu narajang ti hanap. Wah, we cara ngalumpuhkeun kajahatan mah ulah loba kukulutus jaka. Walon Raden Mas luhur langit bari nuluykeun gerakan leungeunna. Kuring mau kurek ngamusnahkeun kitab iblis eta, lainna hayang ka nyawa anjeun. Temal Arya bari leuwih ngagancangan gerakan dua leungeunna. Hiu wut wut pupu tu kadenge
Sora benturan numatak linu kana ceuli. Sawaktu dua leungeun Arya teh ditakis ku dua leungeunna Gumara. Sarta suku Gumara ngabentur tarik leungeun katuhuna Raden Mas Luhur Langit. Arya kadorong mundur dua lengkah sedengkeun Raden Mas Luhur Langit leungeun katuhuna mental tuluy ngahantem kana keusik. Tapina leungeun kencana mah masih sempet ngarawel bitis kencana malaikat liang lahat. Nyieun muridna Bayu Bajra eta nolonyong ka arah hareup. Gumara ngayunkeun deui suku katuhuna. Maksudna rek ngajejek sirahna Raden Mas Luhur Langit. Tapi si aki-aki banget meh wong anu huntuna geus lemong. Gancang ngarawel deui suku kenca si Jajaka. Atuh awakna Gumara teh jadi ngoleab tuluy labuh ti teuneut diuk. Samemeh bujurna ti teuneut kana keusik. Dua leungeun malaikat liang lahat mata gancang ngadius ka arah hareup. Raden Mas Luhur Langit anu leungeunna masih nyekelan sukuna Gumara. Teu sempat pikeun nakis eta serangan nya antukna mah hiuk. Dugdug, ayah. Raden Mas Luhur Langit teh awakna mecleng ka tukang tuluy gugulitikan dina keusik. Celeng, serot, kulitik bru. Nangkarak bengkang getih ngucur tina bahamna anu teureun calanga. Apal lamun aya kene musuh di gigireunana, Gumara langsung malik ka belah kenca bari leungeun kencana ngagentak. Ngaleupas tenggelan Talaga Surya sedangkan leungeun kencana ngusap kana kitab hideung. Arya edan harita ngagebeg ku sawab jarakna deukeut teuing. Moal aya kasempatan pikeun dirina ngahadang kana tenggelana malaikat liang lahat. Komo Arya lain ukur ngaleupas. Komo Gumara lain ukur ngaleupas tenggelan Talaga Surya tapi oge bari ngusap kitab hideung dina beuteungna. Dina kayan kapepet gawas kitu Arya nekat. Manehna ngegenjotkeun sukuna blesat wae awakna nyampuk tarik maju ka arah hareup. Dua leungeunna ngolebat lain pikeun ngaleupas tenggelan tapi nangarah langsung kana sapasang panona malaikat liang lahat. Hiu-hiu. Kiwari Gumara anu ngaranjug manehna teu nyangka lamun lawanna wani ngarangseg maju. Gumara mikir sakedeung, nah bakal nuluykeun tenggelan sarta usapanana kana kitab hideung. Atawa ngangkat dua leungeunna pikeun nakis panarajangna jawrabrog malaikat anu leungeunna karisa jengkal deui tina hareupeun beungeutna. Teuing ku sabab nyangka lamun Arya moal mampu pikeun nahan seranganana. Gumara teh neruskeun tenggelanana sarta usapan kana beuteungna. Wus wes bles bles ur. Ah! Aduh! Dua nana ngagoak tarik naker, awakna Arya saharita maclang tarik muih di luhur tuluy dibanting tarik kana amparan keusik. Gadabut. Arya nangkarak bengkang napasna cengap-cenghapan panona molotot bahamna calangap. Tina irung jeung bibirna ngucur getih semu hideung. Papakeana tutung ngelunkeun hasyeup. Bedog malaikat rag-rag kaluar tina jero bajuna sarta kacabut tina sarangkana. Beungeut Arya pias kacida kawas mayit. Sirahna lieur mani asa ngubeng. Arya harita maksakeun cengkat. Tapi kalahkah golok-gok ngutahkeun getih lalambaran. Tetela lamun tatuna teh lumayan parna. Antuk nama Arya teh ukur bisa ngumpulkeun tanagana bari ngagoler. Bareng jeung mecelengna Arya, malaikat liang lahat gancang nungkup kadua panona ku leungeunna. Karasa aya getih anu ngalay masahan dampal leungeunna. Panona nyeri kacida sarta karasa mani panas. Gumara gancang ngaleupas tungkupan leungeunna. Manehna hayang ningali di mana musuhna kiwari ayana. Jahanam, kunaon panona ieu?
ketenjoan aing jadi buram kieu bangsat. Nyangka lamun panona ukur katutupan ku getih. Kumaha gancang ngucek-ngucek panona ku leungeunna, tuluy neuteup ka hareup bari melototkeun panona. Rasa nyeri anu nataku teu dirasa dilawan ku hawa murnina. Tapi nyatana tetempuanana teu bisa bengras secara biasa, nu katempo ukur kelemengan anu teu jelas bentukna. Sadar lamun tetempuana rusak jadi burang, malaikat liang lahat yang jerageun sukuna bakat ku amak ceger. Panon kaulah, aduh panon kaulah ya teu bisa nenjo jelas, kurang ajar. Jawara budak malaikat, anjeun geus ngarusak panon kaulah. Panon anjeun kudu dicokel ku kaula minangka wawalasna, awas ya. Samemeh nyawa anjeun dicabut ku leungeun kaula. Panon anjeun kudu geus dicabut ku leungeun kaula ti heula. Bangsat, dimana sia? Gumara tanggah ka langit, dua puripna diacungkeun ti papraket. Bulan purnama bakal jadi saksi anjeun kabehan anu aya di dieu. Panon aranjeun ge bakal dicokel ku kaula samemeh getih aranjeun dilebur di jero kedung. Malaikat liang lahat ngelempengkeun paneteupna bari susah payah manehna akhirna bisa maparah. Di belah mana ayana jawara budak malaikat, sanajan eta ge loba dumasar kana pirasat jeung etangan arah. Sanggeus mastikeun di mana ayana jawara budak malaikat nu jadi musuhna. Kumara harita ngablesat karah Arya kolebat. Jeleg, apal-apal manehna geus ngajega nangtung dua lengkah digigireun Arya edan. Panona anu masih ngucurkeun getih, nelak-nelak ka Arya anu masih nangkarak bengkang. Nya harita pisan sukuna teh ngadupak kana budak malaikat anu ngagoler dina keusik. Gumara ngareret sanajan panenjona samar-samar tapi gumara teh masih bisa nitenan kilatan cahaya koneng tina badan bedaug anu kasorot ku sinar bulan. Teu mikir panjang gumara gancang dongko leungeunna mulung bedaug. Bedaug dideukeutkeun kana panona bari leungeun kencana ngarampaan bedaug. Bedaug malaikat gerendeng gumara bari nemongkeun seri anehna tuluy manehna gancang ngagajleng. Pamirsa sadayana ulah hilap ieu dongeng di alpukahan ku afiliasi ti Shopee. Bilih pamirsa balai ngagaleuh buku-buku dongeng Sunda tanapi ikat Sunda tanapi anu sanesna mangga diklik bae dina selatan produk nu aya di pojok handap ieu video. Oge tiasa ngalangkungan link nu aya dina deskripsi ya dongeng. Parantos diklik mah pamirsa tos lebet ke aplikasi Shopee-na tiasa bebas ngagaleuh naon bae oge barang anu dipika hoyong ku pamirsa teu kedah meser iket atanapi wajib meser ngagaleuh buku Sunda nya bebas pamirsa. Ku balanjana pamirsa ngalangkungan aplikasi Shopee ngalangkungan dongeng Aki. Sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosanana. Urang teraskeun dongengna. Arya ngagebeg reuwas sawaktu manehna cangkat ngadadak hiji suku ngajejek dadana pisan tepi ka manehna jadi ngagoler deui. Sawaktu neuteup ka luhur, sakujur awak Arya jadi ngageter. Nyatana di luhureunana kiwari malaikat liang lahat nangtung bari nincakeun sabelah sukuna kana dadana. Bari leungeun katuhuna harita ngacungkeun bedog malaikat ka luhur. Raden Masana Bumi jeung Putri Sinting anu harita geus bisa huda ngahulang bari taya anu wani nyarita. Sedengkeun teu pati jauh ti maranehna. Raden Mas luhur langit molotot bari bahamna calangap nembongkeun gugusina anu lemo. Jauh di belah tukang incu dewa jeung dewa orok ukur silih teuteub.
Urang handam wae babarengan, urang darajang gemur. Cek Raden Mas handap bumi bari mere isyarah ka Raden Mas luhur langit pikeun ngadeukeut. Raden Mas luhur langit gancang ngalengkah ngadeuketan. Urang gemur euy babarengan pong. Cek Raden Mas handap bumi. Tapi nu nembalan kalaka Putri Sinting. Jarak urang jauh teuing. Samemeh tenggelan urang tepi ka si setan eta. Murid anjeun teh kaburu tiwas manten. Bener, tembak Raden Mas luhur langit. Kau mau kayan urang geus tatu, sedengkeun manehna karina joskeun bedog anu dicekelna. Tuluy, urang anu kunangtung, cicing, nyaksian murid kaula tiwas. Sentak Raden Mas handap bumi. Jadi anjeun teh masih nyaah ka murid anjeun si setan goreng eta. Cek Putri Sinting ditungtungan ku Nyi Kikik seuri. Kasabaran, aja nyangka kaula tega ka murid sorangan, sanajan kaula olah manehna edan, heh? Lamun aranjeun teu satuju leuwih hade nyinggah, keun kaula sorangan anu bakal ngahantemna. Teu ngadago kana walonan batur, Raden Mas handap bumi langsung ngangkat dua leungeunna. Lalaunan leungeunna mancarkeun sinar koneng. Malaikat liang lahat harita katempo ngagerakeun leungeun katuhuna anu nyeklan bedog malaikat ka arah handap. Sajengkal deui jarak congo bedog malaikat kana beungeutna Arya Edan kumara ngeureunkeun gerakan leungeunna tuluy nyarita. Pagarang ieu bakal leuwih ti heula nyabut nyawa ieu bangsat. Jadi ulah wani-wani nyen tindakan bodoh. Ulah aya nu nyen gerakan cicing di tempat sewang-sewangan. Raden Mas handap bumi anu rek ngaleupas tenggelanana jadi ngagantungkeun dua leungeunna di luhur ngadenge ancaman malaikat liang lahat teh. Manehna teu wani pikeun nuluykeun gerakanana. Kumara malik ka arah Raden Mas handap bumi, Raden Mas luhur langit jeung Putri Sinting. Pok manehna nyarita deui. Aranjeun oge bakal nyusul hiji-hiji. Ayeuna kaula marentahkeun aranjeun ngadago sadeg gancang mundur. Tilu urang jalma nu diparentah sarua silih teuteup sarta can aya nu wani cumarita. Kadenge gumara nyarita deui. Tingali yeuh, gumara ngagerakeun deui bedog malaikat. Kiwari congo bedog manco dihareupeun pisan panonna Arya anu ukur cicing. Arya teh teu bisa hojah sabab salian ti dadana ditincak ku suku katuhuna gumara. Suku kencana gumara oge nindih kana leungeun kencana Arya. Leungeun katuhuna memang masih laluasa pikeun digerakeun. Tapi sakumaha gancangna ge gerakan leungeun katuh Arya. Tangtuna moal bisa nyegah lamun seug bedog malaikat ditojoskeun ku gumara. Nempo anu tiluan ukur caricing gumara ngagero. Kaula marentah ka aranjeun pikeun mundur. Hayo, gancang mundur. Tungtung bedog malaikat nempel kana panon belah kencana Arya. Arya saharita meureumkeun panonna bulu punukna muringkak kabeh. Samantara dipentas jitu. Tilu jalma anu diparentah lalaunan ngagerakeun sukuna ngalengkah mundur ka tukang. Malaikat liang lahat tetep nyang hareup ka arah jalma anu tiluan. Halus, ayeuna gancang Malik nonggongan. Atawa panon kenca ieu bangsat bakal dicokel ku kaula. Sentak kumara deui. Bari jeung silih teuteup sarta ngagerendeng teu jelas satiluna malikeun badana. Cilaka, sakuduna urang dihantem langsung bae babarengan. Kalau kumaha oge manehna bakal ngalaksanakeun ancamanana. Cek Raden Mas handap bumi bari awakna ngadeg-deg. Salana hideung anu dikongkoyangkeun dina beuheungna didudut tuluy dialungkeun kana keusik.
Sedangkan Raden Mas Luhur Langit jeung Putri Sinting tayaan wani nembalan. Raden Mas Luhur Langit turna norok tok meh bae sukuna ngarampeol lamun seug henteu gancang ditahan ku Putri Sinting. Siga aya ayeuna mah urang moal bisa nyalametkeun nyawa budak edan eta. Ceuk Raden Mas Luhur Langit bari bahamna calangap teu balem deui. Sanggeus ngetang jarak sarta dirasa aman lamun seug nu tiluan tepikan nekat narajang. Malaikat leang lahat malik deui neuteup ka jawara bodog malaikat anu ditincak di hanapeun dirina. Beungeutna katempo tambah buringas, galak pikasieun komo getih masih terus ngucur tina dua panona. Sapuasang panona anjeun bakal dicokel heula ku kaula jawara edan. Sanggana anjeun ngarasakeun kumaha jadi jalma nu teu boga panon. Sentak Kumara bari ngarahkeun congo bedog kana panon Kencana Arya. Cicing-cicing harita Arya ngarahkeun tanaga jero kana leungeunna. Kumara gancang nekan leuwih tarik dada Arya ku sukuna. Anjeun terus sirahkeun tanaga jero awak anjeun bakal dibuntungan hiji-hiji ku kaula. Ceuk Kumara ngancam. Rupana bae malaikat leang lahat bisa ngarasakeun. Lamun Arya ngerahkeun tanaga jerona sabab sukuna ngarasakeun hawa haneut oge keteran awak Arya. Tandaning jalma nu ditincakna eta ngerahkeun tanaga jerona. Atuh daek teu daek Arya teh ngeureunkeun tarekahna. Manehna eureun ngerahkeun tanaga jerona. Tapi uteukna mah terus muih muter neangan jalan pikeun ngabebaskeun dirina. Dina kayaan kitu. Ngadadak hiji bayangan beureum ngalebat datang kolebat cileug. Didinya geus hadir saurang awewe tengah tuwuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun Kencana ngelek boboko sedangkan leungeun katuhna nyaklan nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Dede. Hep. Ulah waka dituluykeun mani palalaur kitu eta. Congo bedog mani mancok kitu kana panon. Ieu. Sujang nu kararasep nu gararagah ieu. Eureun heula paseana ieu. Mending ge ieu jarajan awug heula ieu. Ibi icalan awug deui ieu. Awug ibi teh anu amis kareueut haneut keneh. Pokona mah matak dedeyeun geura. Tah ieu kukurawuna urap jagongna mah gurih raos nikmat geura matak ponyo ieu matak wareg sok arereun heula gelutna da waktosna ge kabujeng seep. Wah, pemirsa. Kuno rajana bisa witi urang cekapkeun heula dunya dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lampahan jawara bodog malaikat Arya Edan dina lakon Warisan Iblis bagian ke-82. Cak urang teuneun dihaneuleum sieum gesan sampureun urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian salajengna panginten bagian anu panungtung sigana mah. Margi tos bade tamat ieu teh lalakon Warisan Iblis teh. Kukituna hatur nuhun ka sadayana pamirsa di mana bae ayana nu parantos satya manco satya ngadangkeun oge satya ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng Aki. Aki atuh ngaturkeun salam oge kawilujengan kangge sadayana nya. Mugi tetep sehat, rahayu, berkah, salamet. Amin. Pamirsa sadayana panginten sakitu heula anu tiasa kapihatur wengi ieu. Akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.